Balon mah dia mah eueuh. Urang mah butuhna ge paralon, geus saya mau ladangan kudu budak aing. Hayang ladangan ku si Om. Sarorea mah ladangan jelema bomi ieu. Najis aing ladangan ku jelema budak eta anjing. Be, Butuh naon? urang teh butuh paralon. Eueuh balon di dieu mah eueuh. Ieu mah alat-alat Butuh bangunan. paralon, urang teh butuh Eueuh. paralon. Astagfirullahaladzim aing geus Teu nyambung. teu nyambung sarorea mah ladangan jelema bonge ieu mah. Eueuh balon mah di dieu mah eueuh. Urang mah butuhna ge paralon, geus saya mau ladangan kudu budak aing. Hayang ladangan ku si Obi. Cikeron kita denungan manehna ka mana? Ya, urang mah butuhna ge paralon, lain galon. Siap atuh ah. Si Gelo datang ke material dengan minta cai galon we hungkul ceng mah di imahna ge teu boga gitu kumaha teu ngarti ah. Nah, si eta si budak mah kadon nyician cai galon, aing butuhna ge paralon. Yo, di imah we rek nginum ameni minta cai galon ka dieu. Nah, kawah galon di imah. Nah, aing kadon dibere cai galon. Urang ge butuhna paralon. Aduh, mau jelema budak aing. Iya tah, ci galon. Tong neko-neko meuni Aing lain dibere cai galon, aing mah gitu ge. Ah, iki, Cager, cager. iki. sehat. Geus inum heula we dinya mah urang keladangan ieu. Aing mah. Peryogi naon? Kabel, peryogi kabel. Aya hebel mah sabaraha kibik? Ah, kilometer we. 3. Kilometer. Sehat. Kieu we lah. Sehat. Oh, geus tadi di dieu. Anjing dia manger. Sehat teh. Mesti lila atuh. Tah, Iya, pesan dia. Aing nungguan paralon teh tadi. kabel urang tek meuli kabel ka dieu teh. Kadon ngari. Ainu pesan hebel saha? Atuh ledok di dieu mah. Iya. Lain urang mah lain meuli nu kieu aing meuli ge paralon da tadi nah. Aing jijikan nu hebal. Iya saya. Nah, jadi teu nyaramu. Mali hebel cenah. Ya naon? Urang mah kabel 2 meter kabel. 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 Eta hebel. Kabel. Kabel. Diuk cenah di dieu diuk di diuk. Ah, jadi Diuk, di dia, diuk. Oh, jadi teu nyaramu gitu. Tah diuk. Tah kieu nya. Meuli paralon, meuli Nya balon. kieu. Tah Nah, meuli kitu. hebal. Ah, budak teh ini ala bahat. Lain nu kieu lain. Aing mah butuhna oge paralon. Tok. Ah, dia bos ka ngapan teh ngomong naon teh kan. Dikit nyebabin. Jadi kieu guys, urang capek na teh ngaladangan kabeh nu gawe budak. Nu datang bonge nu itu rada seutik. Sok lah. Lajuan we lieur.